Malaikat teh naon? Roh anu ngawula. Ngawula teh badega hamba. Sedengkeun pada melana naon? Ngabantos. Manusia malihan dibantos supados wano ka Gusti Allah. Upami malaikat tigubrag kana dosa kalepatan atos we. Sedengkeun manusia mah dikacida mika asihna. Sok sanaos nu dimaksud putra Allah teh upami urang manusia mah henteu sami hakikatna sareng Allah. Urang sanes Allah. Namun dina darajat, dina pangangkeun urang sakumaha putra Allah. Gitu. Emut asihna, emut kasaeana, kusih kurniana abdi salamet, asihna ngaluhuran langit, langkung legabatan lautan, ageng sih kurnia Allah ka abdi. Emut asihna, emut kasaeana, kusih kurniana abdi salamet, asihna ngaluhuran langit, langkung legabatan lautan, ageng sih kurnia Allah ka abdi. Abdi moal arek hilap asihna, abdi moal rek hilap nugrahana, manten nama parin kaslametan, manten nama parin kabagjaan, ageng sih kurnia Allah ka abdi. Abdi moal arek hilap asihna, abdi moal rek hilap nugrahana, manten nama parin kaslametan, manten nama parin kabagjaan, ageng sih kurnia Allah ka abdi. Sampurasun para wargi pamiarsa Gendera Kahuripan baraya anu aya di kota, dulur-dulur sim kuring nu aya di lembur, kumaha wartosna? Mugia berkah Gusti nang tayan urang sadaya nalika urang lumaku kumelendang di alam dunia. Pendak deui ngalangkungan program Gendera Kahuripan mauripikeun hiji program acara numutkeun iman Kristiani kumaha urang laku lampah salami jumeneng di alam dunia. Margi kitu sim kuring Deni oge aya Kang Jo baris mandu ieu acaranya. Mugia jantan barokah sasiereun sabeunyereun pon kitu deui tos sumping narasumber urang. Aya Teteh Rida, Teteh sampurasun. Kang Adang, sampurasun Kang. Rampes. Satu acan urang lebet karena nu janten jejer aya sisindiran heula ti sim kuring. Hirup nanjeur jeung waluya kudu bisa jadi berkat. Jejer paguneman ayeuna manusia jeung malaikat. Ieu luar biasa ieu. Patali urang ngagunem caturkeun soal posisi urang salaku manusia, darajat manusia jeung darajat malaikat sapertos kumaha. Langsung we kanggo Kang Adang. Kang, Mohon. nah manusia tiasa langkung luhur teu posisina di malaikat. Leres. Nah, Ieu patarosan anu sae ya margi
seueur jalmi anu teu tiasa ngabedankeun yen kumaha ieu posisina antawis manusia sareng malaikat. Seueur jalmi anu nyangki yen malaikat langkung luhur tibatan manusia. Langkung mulia tibatan manusia, langkung kaajen. Margi malaikat mah salawasna sareng Gusti Allah. Malihan malaikatna salawasna aya di sawarga. Muhun manusia mah di dunya. Seueur kalepatan sareng sajabina. Namun kumaha numutkeun anu salarasna numutkeun pangandika Gusti? Henteu kitu. Oh, teu kitu. Sawalerna numutkeun pangandika Gusti mah. Manusia anu langkung mulia sakumaha pedaran antos kalangkung. Oh nya. Numutkeun Jabur 8 teh. Manusia langkung dipihormat, dimakutaan ku kahormatan sareng kamuliaan. Malaikat mah teh disanggemkeun kitu ku pangandika Gusti. Leres pisan. Langkung paos deui hayu urang tinggal. Langkung jero numutkeun pangandika Gusti dina Ibrani. Punten pangaoskeun Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14. Abi sapendak ya. Mangga pangaoskeun. Anu kieu unggalna lamun kitu naon ari malaikat? Malaikat mah roh anu ngawula ka Allah, anu kumantenna diutus pikeun ngabarantu jelema-jelema anu bakal nampi kasalametan. Alah geuning. Malaikat teh naon? Roh anu ngawula. Ngawula teh badega hamba. Sedengkeun pada melana naon? Ngabantos. Manusia malihan dibantos supados ieu wanoh ka Gusti Allah. Anu ajri ka Gusti Allah. Kumargi kitu malaikat tangtos di dieu sanes hiji pribadi anu langkung luhur tibatan manusia. Darajatna pangandika Gusti muhun darajatna teh. Disanggemkeun tadi malaikat teh ngabarantu jelema-jelema. Malihan ngabantos jalmi. Berarti abdi teh ngagaduhan badega malaikat oge. Upami Gusti miwarang malaikat kange nulungan Kang Deni. Tangtos malaikat tumut. Alah sering abdi kitu ngalaman namun ditulungan. teu ku urang diparentahna teh tangtos ku Gusti margi disanggemkeun badegana Gusti. Badegana Gusti janten tunduk tumut ka Gusti. Benten sareng urang. Dina pedaran anu kalangkung disanggemkeun manusia mah mitra rencang damel. Sanes ieu kumargi kitu dina contoh lukisan teh upami pelukis mah tiasa ninggalin lukisan teh sanes mung gambar pae namun cumarios lain ibarat anu hirup aya rohna cenah leres urang mah upami ningal lukisan urang teu tiasa ninggal ieu teh naon maksudna filosofina teh muhun utamina upami anu abstrak teh geuning lukisan abstrak tapi muhun saur pelukisna mah ieu teh mibanda sajarah, mibanda carita, mibanda rasa di sapengkeureun eta lukisan. Nya kitu oge manusia. Manusia teh nyaeta mitra Gusti. Hartosna ngiring, midamel ngiring marentah utamina. Kumargi kitu kaayaan alam ieu dikawasakeunna dipurbana kedah ku manusia, dijagana kedah ku manusia. Kunaon Gusti ngantepkeun tatangkalan garundul, gunung-gunung garundul ditebangan. Margi eta mah tanggal waler manusia, kedah dipurba ku manusia. Henteu disangakeun ka malaikat. Malaikat mah dipiwarang ka ditu ku Gusti, dipiwarang ka dieu. Janten kitu badega Gusti. Anu salajengna Rum 8 ayat 14 punten pangaoskeun deui. Aya mah ku abdi deui we. Mohon Rum 8 ayat 14 dugi ka 17. Anu kieu unggalna dawuhan Gusti. Sakur jelema anu dituyun ku Roh Allah eta teh putra-putra Allah. Sabab roh paparinti Allah teh moal midamel aranjeuna jara di kaula anu ngalantarankeun aranjeun jadi pinuh ku rasa kasieun. Sabalikna bakal midamel aranjeun jadi putra-putra Allah sarta ku perbawa roh Allah aranjeun bisa nyebut ka Allah ama nun ama. Roh Allah kumanten jeung roh urang bareng nganyatakeun yen urang teh putra-putra Allah. Kusabab urang teh
putra-putrana urang bakal narima berkah anu kumantena disayagikeun pikeun umatna sarta sakumaha Kristus urang oge bakal narima anu ku Allah geus disayagikeun pikeun Kristus sabab lamun urang geus milu kana sangsara Kristus tangtu oge bakal milu dimuliakeun jeung anjeunna. Tah, dina pangandika Gusti ieu jelas. Yen jalmi sakur jalmi anu dituyun, anu dikawasaan ku Roh Allah disebatna putra Allah. Putra-putra Teu Allah. disangemkeun malaikat masalah ku putra Allah. Tapi badegana. Badegana Kumaha ulah. upami jalmi mah ngalangkungan Roh Allah kumanten janten putra. Piraku putra langkung handap tibatan malaikat. Tangtos langkung ka ajen, langkung mulia, sakumaha saur pangandika Gusti anu kapengkeun episode kamari kamari. muhun diobrolkeun nya kitu oge dina Galata 4 ayat 6 dugi ka 7 sami ye ge cuma rios yen manusia teh saraku putra-putra Allah. Upami percanten dilebet Gusti Yesus Kristus dilinggihan ku Roh Suci, diauban ku Roh Suci. Manusia janten putra Allah. Tangtos ajen putra Allah benten sareng ajen malaikat. Magi Gusti Yesus ku anjeun oge disebat oge putra Allah. Terus sok sanaos nu dimaksud putra Allah teh upami urang manusia mah henteu sami hakikatna sareng Allah. Urang sanes Allah. Namun dina darajat, dina pangangkeun urang sakumaha putra Allah. Gitu janten urang gaduh kawasa oge. Kieu tamu henteu nya samian sareng Gusti Allah henteu. Tah anu salajengna patali sareng antawis malaikat sareng manusia eta dumasar kana Ibrani 2 ayat 16 dugikeun ka ayatna anu ka 17. Punten bangaoskeun. Harusnya Ibrani 2. Mohon. Ibrani 2 ayat 16 dugi ka 17. 16 dugi ka 17. Setelah anu dibelaan ku anjeunna teh lain para malaikat, tapi turunan Ibrahim. Sakumaha anu disebutkeun dina kitab suci. Ieu hartina dina sagala hal anjeunna kudu jadi sarua jeung saderek-derekna teh. Supaya yasa jadi iman agung anu satia jeung pinuh ku sifat welas asih. Anu ngalalayanan Allah pikeun mangpaat maraneh nana sangkan dosa-dosa maranehna dihampura. Ku abdi ditamihkeun dina Yohanes 1 ayat 14 kieu pangandika Gusti pangandika teh terus mijalma jadi manusia hirup di kalangan urang jembar kurnia jeung saestu sifatna tur mulia kaayaanana sarta kamuliaanna tembong ka urang. Kamuliaan tinu jadi rama ka putra tunggalna. 2 ayat ieu cumarios patali sareng Allah teh mijalma janten manusia. Sanes mijalma janten malaikat. Janten manusia. Sakitu kaajena manusia teh. Dugikeun ka Allah oge henteu milih posisi darajat malaikat, tapi milih posisi jalma. Nah, seperti itu. Hartosna anu disebat dina episode nu kamari bahwa yen jalma teh sarupa sarua sarimbag jeung penciptana nyata Gusti Allah ku anjeun nyeples dina pribadi sareng wujudna Gusti Yesus mijalma jadi manusia sarimbang sempurnana dina wujud Gusti Yesus. Mangga Kang Jo. Janten darajatna teh manusia teh di luhur malaikat gitunya. Tapi upami misalkan orang ninggal di nya paktana gitunya. Seueurna teh seolah-olah gitunya naon malaikat teh di luhur manusia di ajen ku manusia gitunya. Upami misalkan orang ninggal kitu ieu nya dina pagunaman ieu nah orang teh henteu nuju ngarendahkeun derajat malaikat. Eta. Salaresna ge abdi mah kapungkur teh kagungan emutan kitu. Oh, kami jadi malaikat. Maksudna teh malaikat teh diluhureun manusia. Oh, nya. Kumargi kieu cenah abdi mah nya
masih keneh dosa, masih keneh sok ngabohong, masih keneh sok ngagosip. Atuh di ieu we nya urang teh. Di naon teh namina teh nya dimaklum atuh ada urang mah manusia keneh. Lain malaikat. Sanes malaikat. Sami. Abdi kantos kitu. Malaikat mah atuh dah suci nya. Henteu da eta bade Gusti nya. Teu aya sapertos jalmi aduh pinuh ku dosa. Kumargi urang numutkeun ka kejadian pasal 3 teh anu ti ragrag teh ti gujrat teh. Pokona sagala rupi dosa teh aya dina manusia anu teu acan uninga kanu rarancangan ti Gusti Allah. Nah, abdi kitu kampungna upami nyarios kitu nya. Kela da urang teh manusia teh da. Urang mah sanes malaikat. Malaikat kan sareng Gusti nya Kang Adang di sawarga. Aduh meuni kudus kitu nya. Tugasna ge nyembah ka Gusti. Ai jelema mah geuningannya seueur pisan dosa sareng sagala rupi anu dilampahkeun teh mending sadayana teh nu arawon we da pedah ku dosa teh. Tapi tadi paguaran ti Kang Adang mending jentre pisan sanes yang ieu mah sanes dina perkawis hargi nya Kang atana pinilai nya. Tapi memang derajat sapertos tadi tos dicarioskeun dina pangandika Gusti mah jelas pisan. Yen manusia teh langkung nya Kang Adang nya. Langkung mulia. Ajen inajen darajat. Iya abdi teh numutkeun Kang Deni upami aya malaikat di dieu kasinggung moal nya dicarioskeun kitu. Rupina moal. Ya moal atuh nya. Pangandika Gusti oge nyangemkeun yen mangsa aya malaikat anu ti gubrag kana kalepatan ku Gusti teu dipilarian malah ditundung ti sawarga diusirnya leres pisan ai jalmi mah ti gubrag teh dipilarian dihiap deui malaikat mah tos we antapkeun malahan mah ka nerakakeun sanes eta iblis sanes nu eta patali sareng pangajenna nu benteng berarti saur abdi mah tos genre pisan ya Kang Jo. Yen manusia teh langkung mulia dinu malaikat namun panginten seueur keneh manusia anu masih dina kapoekan gitu janten abdi mah teh seueus lah ceuk kieu. Da lain malaikat. Da lain malaikat. Cigana teh aya potensi kanggo bebeneran gitu tah. Da asa nya saweus we abdi masih keneh ngagosip. Masih keneh ngagogoreng baturnya. Masih keneh sebel goreng. Sawios we abdi mah manusia. Tapi abdi yakin pisan pami manusia anu tos dipulihkeun nya Kang Adang gambar dirina. Janten anu sapertos tadi teh non Kang anu di kejadian 1, 2 genep teh mohon sami sagambarnya plus pisan nya sarimbak. Kitu pangitan ti abdi nya tambihanna. Janten emut kana perkawis Yakub nalika gelut sareng hiji figur. Eta tiasa disebutkeun figur malaikat sanes. Anu di walungan Yaboknya. Nya eta salajengna di mohon Yakub teh tiasa unggul. Eta mah dina pangartosan teologi eta teh disebutna teofani Gusti. Margi kan Gusti teh ngawujud bungkeulekan sampurnana iraha nyaeta di zamanna Gusti Yesus. Nyaeta ngalangkungan Gusti Yesus ku anjeun. Sateu acan Gusti Yesus sumping aya teofani anu nyumpingan Ibrahim, anu nyumpingan oge ka Yakub. Sareng anu tokoh-tokoh Alkitab utamina dina perjanjian lawas. Mohon. Kalau buat kamu saya eta teh teofani. Kamusa ngalangkungan eta rungkun cucuk anu kadurung tapi henteu tutung semak-semaknya lebet anu disebutna teofanina Gusti. Kunaon kedah teofani? Margi anu sagemblengna engke sumping ngalangkungan Gusti Yesus. Janten totondena gitu. Janten Gusti Yesus teh disebutkeun dina kejadian misalna. Terus disangemkeun praeksistensi atanapi sateu acan eksis anjeunna tos barang damel. Tah ieu teh teofani anu sumping teh eta Gusti Yesus dina pribadi Gusti Yesus anu kedah nandangan ka susah ditandasa dogikeun ka maotna pupus di kain dipalang. Pan secara teologi Gusti Yesus ngahubungkeun antawis dunya sareng sawarga. Mungku Gusti Yesus. Dina titinggalan Yakub eta aya taraje nya aya taraje malaikat turun unggah hartosna eta ngalambangkeun naon dipidamel ku Gusti Yesus. Mungku
dadamelan Gusti Yesus manusia tiasa ngahubung antawis dunya kehidupan manusia jeung sareng sawarga. Nah, Kang Adang masih kene tadi soal Gusti Yesus. Nya leres pisan ya Gusti tiasa anjeunna ge kersa satia pupus di kai di palang eta ningalikeun hiji hal anu luar biasa bumela. Ngorbankeun diri jeung nyawana pikeun kasalametan manusia. Patarosanana nah dugi ka kitu kanyaah welas asihna Gusti ka manusia ridho rela kuat kapupusna di kai di palang kumaha tah Kang Adang? Terus manusia teh memang janten puseur puseur iman puseur karya ti Gusti Allah. Leres. Ulah lepat sanes alam dunia ieu sanes ciciptaan anu sajen anu janten pusat atanapi puseur karya Gusti Allah teh. Hayu urang aos heula dina Yohanes 3 ayat 16. Ieu buktos kangge urang Yohanes 3 ayat nu ka-16 disangemkeun kieu karana kacida mika asihna Allah ka alam dunia nepi ka masihkeun putra tunggalna supaya sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa tapi menang hirup anu langgeng. Janten manusia teh puseur dugikeun putrana nu dipikaasih putra tunggalna anu satunggal sareng Gusti Allah dipasihkeun pikeun manusia. Ieu sakali deui urang tiasa ningal benten ajen manusia sareng malaikat tebih pisan. Malaikat mah henteu dugikeun ka kitu. Pami malaikat ti gubrag kana dosa kalepatan atos we. Sedangkeun manusia mah di kacida mika asihna. Ka alam dunya disangemkeun, ka alam dunya nu dimaksad ngalangkungan manusia, alam dunya ge dipikadeudeuh. Upami manusia teh tiasa mulih deui ka Gusti ngalangkungan percanten ka Gusti Yesus, dilinggihan diauban ku Roh Suci, tangtos manusia teh jadi babalik pikir janten bener. Laku lampah ka alam dunya ge janten tiasa dipiara, tatangkalan dipiara, alam dipikadeudeuh dipikanyaan, uih deui kana kecap sanes eksploitasi tapi eksplorasi gitu. Tah sapertos kitu. Janten cara mikadeudeuhna Gusti Allah ka alam dunya teh nya ngalangkungan manusia numutkeun panganika Gusti mah. Janten kaayaan alam dunya gumantung kana sikap manusia. Tah kaayaan alam dunya teh gumantung ka manusia. Anu kadua nyaeta Allah atau Gusti Allah henteu nyingkahan kasangsaraan pikeun nyalametkeun manusia. Nya pangandika Gusti tos centre ka urang nya misalna urang aos dina Filipi 2 ayat 6 dugi ka 8 punten pangaoskeun. Aya ku abdi we nya Filipi 2 ayat 6 dugi ka 8. Kieu unggalna pangandika Gusti anjeunna teh kagungan sifat Allah. Najan kitu taya manah nyasamikeun anjeun jeung Allah. Malah ngantunkeun sagala kamulyaanana nyasamikeun anjeun jeung jalma nu kumaula. Kersa saharkat jeung jalma jeung nganggo rupa manusia. Ngarendahkeun anjeun tunduk tumut ka Allah nepi ka pupus lantaran disalib. Jidei punten pajo Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Mohon. Imam Agung urang teh lain imam anu tara ngaraskeun kahengkeran urang. Sabalikna malah lantaran anjeunna ge geus nyorang nandangan sagala dodoja cara urang ngan ari anjeunna mah teu kagungan dosa. Tadua pangandika Gusti ieu cumarios patali naon anu dipidamel ku Gusti Yesus pikeun nyalametkeun manusia anu parantos tebih ti Gusti ti gubrag kana dosa tadi. Janten ieu negaskeun oge anu dina Yohanes 3:16 tadi. Kumaha carana? Gusti saurna nya dina anu diaos ku Bah Deni tadi disangemkeun gaduh sifat kealahan. Tapi sifat eta teh
diturunkeun, dikosongkeun. Malihan dina bahasa aslina mah kenosis cenah upami nganggo bahasa asli. Tadi nu di Filipina Muhun nya. ngosongkeun diri, janten dikosongkeun manusa. janten manusa. Janten dikantunkeun kangge nyalametkeun manusa. Sakali dia negaskeun ajen manusa langkung ti malaikat dugi ka Gusti rela nandangan kasesa, kasangsaraan, ngorbankeun dirina sakumaha nu diaos ku Pak Jo bieu kangge nyalametkeun manusia. Nyaeta Gusti Yesus. Amin. Mangga Kang. Upami misalkan kan Gusti teh mikanya pisan ka manusia. Anu sasap oge dihiap betul. Nuhun, Janten leres pami pisan. kitu mah Gusti teh nyaah ka unggal jalmi anu percanten oge kanu teu percanten pami kitu mah nya. Leres tantos. Nuhun. Kumaha eta upami sapertos kitu. Janten memang Gusti Yesus turun ke dunia ieu teh dina rupa dina raragat manusia. Kanggo sadaya rupina mah sanes ngem saukur anu tos kenal hungkul, anu tos percanten, tapi sadaya anu teu acan kenal. Gitu. Janten memang hiji-hijina jalan kanggo ngemulihkeun kamuliaan hubungan manusia. Eta kedah ngalangkungan Gusti Yesus anu kacida mika asihna ka sadaya jalmi di dunia ieu termasuk orang-orang sadaya anu tos ngaraos kaasih Gusti ka urang sadayana. Pami kitu kacindekan kumaha Teh Rida? Jadi cindekna ieu pangguneman urang sadayana teh tiasa di iya pangintennya tiasa diringkes kanu 3 poin. 3 poin. 3 hal anu penting Naon wae teh? Muhun anu kahiji ieu teh kumaha urang memperlakukan sesama urang. Upami urang tos kenal Gusti Yesus mah tiasa pangitan mika asih. Kedah. Anu sanes teh kedah mata ganti mata, gigi ganti gigi, Nyawa ganti nyawa. nyawa ganti nyawa. Tetapi urang teh kedah mika asih. Aya musuh urang anu pernah Muhun ka urang ngaraheutkeun mana tong dibalas. entong dibales. Iya, kedah mika asih. Malah ngadoakeun. Muhun leres kan saur Gusti oge kedah mika asih ka musuh urang. Nya eta. Muhun memang sapertos tadi derajat orang teh kan langkung ti luhur. malaikat. Upami urang tos didamaikeun balik deui ka harkat anu sajati ti Gusti tiasa urang teh Leres. lampah anu sapertos kitu. Upami urang gagal dina kahirupan tah anu kaduanya tos ragrag dina dosa eta teh teu nangtoskeun dan urang teh bakal kitu sadayana henteu. Aya kesempatan kadua. Aya kasempatan. Upami urang tiasa tepangan sareng Gusti secara pribadi urang pasti tiasa dipulihkeun deui harkat darajat urang. Gusti anu mikanya ka urang tadi tos dijentrekeun ku Kang Adang kacida mika asihna ka urang eta teh tos mijama gitunya dina rupa manusia. Tos ngosongkeun dirina. Upami di bahasa asli Yunani nama kenosisnya. Janten manusia kanggo nyalametkeun urang dina sagala rupi kagagalan. Janten urang teh ku Gusti teh dipulihkeun deui, dihiapkeun deui kanu darajat kamuliaan. Dina pengorbananana Dilebet Gusti Yesus dilebet tadi. Gusti Yesus di kayu palang teh. Hatur nuhun Teteh Rida naon rupi nu janten kacedekanana. Leres pisannya sakadahna urang teh kitu nalika tos hirup dilebet Gusti nya kedah mintonkeun karakter sapertos Gusti. Margi imago deui nu kamari teh. Kang Adang nuhun pisannya waktosna. Sami-sami. Teh Rida oge nuhun. Sami-sami. Yo. Hatur nuhun nya. Pamirsa, cag duikeun kade heula manawi sasieun sabenyeureun naon rupi anu tadi digunem caturkeun sing janten panungtun hirup urang laku lampah urang nalika masih kumelendang di alam dunya. Urang pendak deui dina kasempatan nu bari sumping ngalangkungan program Gentra Kahuripan. Gusti ngabarokahan. Amin.